Tehilap oge jaga jarak. Nah eta Sanes jaga gengsi. Oke kau kak ti seni Sunda musik mohon YouTuber pangarsana Kang Ayi oke Aris Wilujo Manceng gawe sing sararehat mau leres jawabnya. Aya keneh tapi Aya geus poho deui kieu. eta teh ciri khas pisan Mang Bujang teh. Jangakeun lagu ieu dikintunkeun ka kasepuh anu murang kali nu mikalanep dina tembang paparahyang. Alah kieu wungkul leungiteun kuring leungiteun dikamanakeun urang waas anu bageus dikamanakeun genclang herang cikahuripan dileuwih sifat tahunan direka napa pantunan kiwaringan aringarangan Salajeng Mang Bujang. leungiteun Bapa Nono ujang leungiteun dikamanakeun panganten istri anu bager dikamanakeun dongeng endah katumiri taraje langit nu asri widadari turun mandi lumung surut di kahyangan Gusti rumasa diri gagabah ngagadabah alam indah kagungan Gusti Gusti kiwari gunung bulistir nganekari caahil banjir ampun Gusti ampun hiji lantunan leungiteun mudah-mudahan singkat tapi kalian kabingahan arson Mohon sing nambi karena nepi kanikmatan para tetamu nuju tuang leuit eta pisan Mang Bujang. nya ada Kayak gitu wungkulnya. kema aya bagus nya Siap. kasiang lakeun aya CH menjogetna kitu CH di maribaya manehna kungsi nyarita cenah asih ngarandapan jeung dedeugna Ieu wungkul Mang Bujang ya. najan diri kaburu aya nu boga tapi tetep ibu hajat anu bagir asih nu boga manehna di maribaya kuring geus serah tetepan nyuk sruk nyuk pasrae ngahap sate kadang daya baya nu wasa mung pangagarepna da sok inggis manehna pegat gedeuna
kalangan Kamana sih Mang Aika Ujang? Rahman Alah. kuring lempang dina jero pangimpian kumari baya kuring geus ngambang ka bandar Usaha Mang Ujang. nyucruk pasrarengah satekadang najan diri nuliri leir datangna dasok inggis manehna begat dedehna